benara kuana. Iya Pak. Iya Bapak. Iya Pak. Ilaing ulah loba sempaka piguyon Bapak dek aya picaritaeun. Ampun. Sabab kurang ngabogaan kewajiban sok sanajan menang kasedih ku ayana jungjunan urang parantos gugur di medan perang ngabelan nusa bangsa diurusen lain sempaka piguyon kudu ngabogaan rasa tanggung jawab. Da puguh waktuna atuh waktu tempat jeung kaayaan, waktu sedih-sedih nya, waktu hiburan, waktu digawe. Da digawe tanpa hiburan teh sumangat. Segala rupa ge kudu aya hiburan. Ta bapak deuk tu manya. Ai ilaing kungsi ditatar. Kungsi. Naon anu penting dina P4? 5A. Aksara, agama, akhlak, ahli, amal. Naon hartina aksara? Aksara teh moal gelar arsitek, direktur insinyur jeung sajabana lamun urang buta maca. Matak boga anak gancang sakolakeun. Ulah cara kuring karasalah buta huruf teh loba nyeri. Ai hartina agama Lamun urang geus beragama anu bener, agama naon wae alus. Moal daek karena barang batur bisa ngabedakeun hak urang jeung hak negara, hak batur jeung hak urang. Moal daek barang serong, moal daek barang itu lamun urang aku geus beragama. Ai hartina akhlak Lamun urang akhlak alus, aya watak alus, jadi naon-naon moal buru ngabangun jeung dipercaya saudara. Lamun urang boga akhlak goreng, watak goreng, hiji naon-naon ge tada ting ngaruksakna, tada ting moal ngajadi. ai hartina ahli Sagala rupa ge kudu aya ahlina. Tada ting ruksakna pangwangunan nagara lamun diserenkeun kana lain ahli. Tada ting kabeneranana upama urang ngabangun diserenkeun ka ahlina. ai ama Ama prak pigawe urang sararea cing rumah saja di warga negara anu satia. Ulah ingatkeun keur urang wae sabab urang teh boga anak. Teu kasorang ku urang, sugan anak urang. Da upama silaing da bara ayeuna naon silaing pangkat. Kurang hansip. Tah atuh anak silaing mah ulah jadi hansip sugan anak silaing mah jadi naon ka itu. Nya dasar wakeneh tanggung jawabna mah sabab berjuang teh ye lain ngan ukur munak senjata ngalawan musuh. Keraja bakti demi negara bangsa berjuang. Kuring keamanan ngarona siskamling ngajaga jeung sajabana berjuang. Pokona demi umum anu dibarengan ku sepi pamih rame inggawe demi nusa bangsa berjuang ngaranna. ayeuna deuk nanyakeun ka sidawala kumaha geus hasil anu ditepikeun Semua perkawis kabeh. Alhamdulillah Bapak. Ku abdi teh paranto sakedik-sakedik. Margi ceng anu dituju ku para pangagung teh sanes ngarobah kudrat ilahi margi antawis kalahiran sareng kamatian teu saimbang. Upami kamatian 1000 kalahiran 10.000 tada ting jajalna sakedap deui nu mawi kapungkur mah murang kali sakola teh gampil. Pabrik teh neangan murang kali anu leupas tina didikan. Sedengkeun ayeuna kumawi kaseueuran hampir kawalahan.
sanes perusahaan neangan tapi anu neangan ka perusahaan ge hese bari ditampi teh. bener. Goy bapaknya gitu. Aya geus kolot mah panyakit B teh. Batuk. Boson. Penyakit panon. Tah terus kuwi lain kahartina rahaya teh kumaha? Sumuhun aku biasa rek beulis. Janten anu dituju ku pamarentah teh sangkan rakyat sehat nagara kuat. Kumaha carana? Ta urang rumah tangga teh kudu direncanakeun disaimangkeun jeung kahasilan lain nyegah anakan. Kumaha jang? Upamina ceng urang gaji 10.000 saminggu. Boga budak 10 siki boro-boro keur nyakolakeun keur dahar ge hese, boro-boro keur dahar maranehna keur urang ge pandi soro meureun wana. Tayu. Janten upami urang gaduh gaji 10.000 gaduh anak 2. Anak bisa sekolah indungna jongjon. Sehat urang moal kabita deui ku awewe sejen. Dan ningali indungna sehat. Tapi lamun urang bariak anakan di anakan deui lanceukna nu sakola teu kaurus. Adina keluar atuh adina deui can disakolakeun indungna geus keureuneuh deui wae. Bener. Cing kumaha? Eta tuh bapak batukna ulah cakating ka dieu. Geus kolot ya. Hampura. Terus ceng ieu teh supaya urang teh kieu keluarga direncanakeun teh. Pake beuteuh dahar seubeuh imah pageuh unga peuting ngeureuyeuh tapi pamajikan jarang ngeureuneuh. Taku ayana jarang ngeureuneuh ieu ayeuna teh disayakikeun puskesmas. Lain bukesmas. Dukesmas. 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 Ta urang teh atuh eta mah cenah carana kumaha bae aya nu nyanak diikat. Sun di spiral, aya nu dijeksi. Tapi sok aya kan cenah jadi teu ngeunah. Eta mah kumaha urang. Pan ditanya nu cocok jeung teu na. Lamun cocok nya meureun alus teu cocok atuh parios deui. Nyetep pun bojo mah alimen anu di spiral teh. Tah, mungeun kumaha anu dijeksi. Terus nu dipet cenah dipet teh sok pase wae tah eta teh pan aya cekuring ge pariksa deui. Tuh. Terus urang nyokot anu di kalender. Kumaha anu di kalender jang? Anu di kalender mah upami garwa areng atau napi saha wae. Tuh. Nuju kareseban etang 10 dinten urang teu kengeng sapatemon. Keto 10 dinten namae sapatemon tina sasasi teh mung 10 dinten. Tapi da lalaki mah ku dibare kitu mah jarang kuat atuh da mana. Komo modea panayagan mengabelaan balik heula panai jauh ge. Nya tapi engkena karasaeun manehna. Ke geus uplak-aplek. Ping-pingna. Syukur ai ilaing geus ngarti mah. Kumaha gareng? Ilaing. Allah, baris unggal enjing. Terus narimbel. Lain perlu daharna. Lajeng tos nimbel tuang. Tos tuang ibak. Tos ibak tuang deui. Lain perlu ulina jeung daharna. Kapan eta teh supaya sehat? Nya PKK ku abdi pada tos diberesan. Alah kaprayogian beres lah. Naon hartina PKK? Teuing. Alah siskamling. Heuh naon hartina? Nya siskamling we.
Tah, tapi aya Pak ngusulkeun si Gareng teh nya kana hartina mah teu kuningan, tapi pengamalanna alus Pak. Yakin ayeuna katara kuing. Heuh alus. Ketang tibatan punan cek anu pinter kitu kieu kitu. Padahal manehna teu nyontohan ka batur. Panubanga teh amal. Nah heuh cek bapak ge pinter maca, pinter apal, pinter harti, pinter ngarti, pinter amal. Ainu disebut pinter maca lamun urang can apal baca heula. Sanggeus dibaca ulah maca wae kudu apal. Geus apal ulah dibaca deui hartikeun. Geus dihartikeun diri cingarti. Di mana diri urang geus ngarti kakara amalkeun. Sanajan ku urang dihartikeun lamun diri urang teu ngarti diamalkeun ge mubah alias mubadir teu beda ti ilmu ajung. Ka batur bisa nyaangan ai sorangan poekeun. Kakang Badranaya uluh pangaulaan leungit. Bagiakeun ka badaya kersati malanaon agan dipayun anu kapihatur nyangakeun semah pangabakti abdi pun semaluah kuda pamana ditampi kang abdi pun astajina nyangakeun semah pangabakti ditarima abdi dabala ditarima dawala abdi Gareng ditarima Gareng. Aduh agan neme pasanggrahan bade aya nu ngancurkeun kunaon duka maung duka naon nanging maungna ku abdi diteke lajeng dongkap deui badak pasanggrahan ku badak bade dihancurkeun badakna ku abdi disintreuk lajeng aya gajah pasanggrahan bade dikaitan ku tulale tulalena ku abdi dipegatkeun nanging abdi nuju berjuang artos 9.000 ical ainya mah maneh berjuang teu nanaon tah dibere digantian ku kaula nuhun agan nuhun nasya kana duit teh sagala rupa diduitkeun lain berjuang ai pi duit mah dipasihan sabaraha ku pangaulaan 9.000 keur aing 15.000 deuk bisa mati kumaha ai bapak kitu mah aduh daya kecap atuh bapak kencing berdiri anak kencing berlari lamun bapak nak kieu bari nangtung anak nama kieu bisa bari lompatan matak contoh mah kudu alus ang cepet balai ya dekat bujuh barang haram mah lamun hayang kababakeun 5.000 urang 10.000 teu sok anu bisa kadikeudayna Kang Semar kaula nyuhunkeun disaki bade ngancurkeun Korawa keke ngancurkeun kumaha kaula nepangan Abimanyu tiasa mulang di ka alam dunya tapi kaula kudu ngancurkeun Korawa lamina sapecat sawat engal saksian Kang nyuhunkeun dibantu mangga aya naon sia ai bapak kitu teh simutan seuri heueuh teu nanaon ai teu aya pangaulaan mah aya pangaula kedat teu ngadangueun da tarik atuh mending ngajetut hayujang saksian singkil deui ilaing kate wasiat
pawontening pasanggrahan Bulu Pitu diluluguan kurasi Kombayana oge pinterna Kombayana nyipta benteng kutarungu 7 lapis benteng oge tiap benteng dijaga ku Wadia Balat sajabati Korawa bantuan di luar negara anu sami aya salabeting benteng sumar-sumar kamanikan ti kanggangan kade bakal aya kejadian siap siaga sajeroen benteng sabab lamun rebah bentengna tangtu Wadia Balat bakal nyang hareupan perang gede hengge sorak amal-amal lirbang barongan ditangkap panin take bentong Kadek masih lihat ya benteng kedua Abdi Gusti Abdi Gusti Abdi Gusti Abdi Gusti Abdi Kadek di barisan anu katilu ye geus siap parantai parantos siap
siap adek masih kan pedang tumbak pandring gada limpung jeung sajabana kadek ulah dianggap gampang anu bakal nyerang dina ieu poe Ki Arjuna elmuna da puguh yang kitu tapi tong diantep ieu benteng Kutarungu moal aya panah anu bisa nembus lain betonan lain tapi tina baja hengge Pakon pawendon Aji Kusuma mapak yuda Arkasuta ladia diningalaga panengah Panawa Arjuna barang ningali ieu benteng Kutarungu anu sakitu tohagan didamel tina lapisan baja 7 lapis benteng nanging di dia Arjuna emut gaduh aji papat kalima pancer nalika tatapa di Gunung Minturaga di Guha Intrakila di dia ku Arjuna diwatek jadi 5 wujudna Arjuna bingung milih anunya sareng anu sanesna mureca sekarang wawang tinulungan
murecah sekarang wawang tinulungan sadayana anu nonton di Kurukshetra kaget ningali Arjuna Jatirima. Ujang, aduh pangaulan tos diwatak ilmu walah gede hate deh. Aduh nyanya mun urangnya kan boga ilmu kitunya. mau angkat aya kan seling tukang barang hakan bae kata pana ge lamun sabaraha taun kitu mah nyepi na ge. Alah urang ge 3 bulan teu dahar alpukat mah kuat. Sok urang tingker ye benteng ku tarung kabeh. Urang pada mentangkeun panah hujanan sarepu kali kuat urang hujanan terus. Sok dibelah kaler mangak. Sok dibelah di tate belah kieu. Sarebu kali kuat benteng ku tarungu kumargi di hujanan panah ku 5 Arjuna rebah Allah trebatur hidup Arjuna hidup Itu si Arjuna Jumago iya janaka tak kamu ngaluhuran sirah kabeh palatam tama bintala Pulau. Serang sanajan 5 wujud Arjuna hancurkeun hengge. Arjuna ieu aduy Hampanan ieu tuh mak nancep kana bujal aing. Ya celi ka pasar nih. Cilaka gado aing jadi dina punung. aing maneh liang irung jadi malika luhur kumaha lamun hujan ngarebek aja. Cilaka aing panon jadi pinah anu hiji dina beheung amai anu hiji dina sirah ngalalep ka jero. Tapi asa ulah pegat uratna panon deuk dicekelan dina curug supaya curug awas ngalah babari tuang toong. Sadayana ku Arjuna neme dugi ka jam 8 parantos bade seep kauning ngaku Kresna teu adil upama Korawa kudu ancur ku Arjuna. Enga Kresna unyukan ka Patrasriya. Ya, eyang Patrasriya cilaka upami Arjuna diantep ngancurkeun Korawa teu adil ieu berata. Kebat Kresna pada usul ka para dewa sangkan panan poe digilirkeun supaya Arjuna maneg berjuang. Panengah Panawa Arjuna kebat kamadukara maksudna bade nyiapkeun ageman anu dianget tanggelan kange ngancurkeun Korawa
nyubadaan janji ka ingkang putra Abimanyu. Kayu agung
Baparwita samia rempel godonge pang-pangi ngabagyasa ngabagya sakabe kayu agung Baparwita samya rempel godong rempel sekar mekar inggalih ya inggalih pendele si pandang arwah Arjuna parantos siap siaga sadayana ageman teu aya nu kantun sarota mapancaroba pesopati roda tedali oge sadayana ilmu parantos diwatek bade ngancurkeun Korawa lamina sapecat sal lami-lami nganti ka kedaling lisan Kang Semar bagyakeun ieu kaula sateu acana ngancurkeun Korawa bade nyuhunkeun disaksi ku sampean lamina sapecat sabet oge bisi aya nu moblos bantu ku palaputra sampean keun tamtama bintarana ku kaula nepi ka para pangagungna tapi bisi aya pangacau boh rakyatna wayahna sampean disuhunkeun bantuanana Kang bagyakeun ieu kaula kocap wontening Semalurah kuda pawana anu salamina aya dipasang rahan ngajaga oge nalingakeun sadaya para pangagung ngajaga anu ngaganggu kakacauan dirantu watang ya cing akang seleng gorowan ka dieu gorowan aya naon cenah ih puguh we nya kitu euy nempo bangke teh dulu bosan berang der puting istirahat dewek nu ngajaga nu da bohongan atuh pan sis kamling jadi dieu tanggung jawabna para pangagung mah perang senjata jeung senjata dewek mah asal ngajaga we asal aya jugrug babari ngajaga keamanan mah keamanan dijaga kakacauan antep aya kadia kitu ka Kang Sleng tong dipola lampah beunteur hirup dicai salilana neangan hakaneun ningali cacing ngagantung disantok langsung diteleg teu nyaho aya usepan cilaka diri sorangan matak ulah sologotokan rezeki teh bisi barang haram di dahar matak nyiksa kana diri aya saha ieu teh juru kawihna
Oh neng ai rohati sareng neng nopelo aduh neng ai mah urut ka bogoh dewek ai neng ai jeung dewek geus paeut ngan ting kolot teu doaeun da geus tunda mata geura jeung dewek mah jang bere surupan legung geura neng ai cing neng ai kumaha urang baheula janji teh sor lagu anjeun jang kudu sibet awewe mah dasar kudu kanyahoan horing anjeun tos mimitan teu aya deui nu jadi pikir iwa aya deui nu kagunamkeun iwa anjeun biasa inggis beunang ku batur inggis bogoh ka batur iwa anjeun unga penting akang babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun kurang dahar kurang sare mikiran anjeun hayang deket hayang gegeuten jeung anjeun
dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah ngasupkeun eusina dasar urat sia jeung cilaka putus kaditu kaditu diputuskeun jangan hese diurusna sinen mah keun kegelah geus karasa mah lagi kadungeun kadieu ka sidawala disauran ku akang mah teu dipayun kelanan biasa heula urang sidawala itu urusan dipayun naon nu jadi lantaran panutan hanteu malire mun suka kuring imankeun mun teu suka kuring gancang serahkeun tampal kacara batul breh gedongna breh mobilna meuli TV jeung kulkas disuang dikongkorong digelang suku ge digenggean nah ai nasib kuring lain rencem ku hiasan kalah rencem ku paneunggeun nangan uwe cara dewek ngahibu nada kuring ge boga neng nok pelor sumping baheula keur gadisna jeung kuring bobogohan aya tateh katineungna kuring geus ngirimkeun foto ka manehna foto manehna aya di kuring kumaha ting da saurna mah cenah kange kenang-kenangan malah di alus-alus we meureun gara-gara dengekeun jang dasarwa fotona teh nu anjeunna di kuring ditetep meureun nu kuring di manehna geus moal bawa lamun salakina galak timuru mah geus kumaha heuh eta mah riwayat meureun nya jang gara sor Putrit manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD hantem ditetep jadi batur dina simpe aduh endahna mapaesan kemangati Putrit manehna nya kumaha Putrit manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bolak-balik manis baik potret manehna socana imutna tetepna sagalana ngan keur kuring potret manehna wawakil kirim jenisna tanda satia ngarah kangen salilana mati hiji dina ati gambar diri jadi bukti naja
berat maneh. Si Gareng kadek itu. Kemana si Gareng tereng? Bisa urang tuh ku kamu di payun. Alah klasik. Naon ge nyawa klasik, naon bisa klasik. Klasik? Alah. Klasik. Klasik. Sapu tanganku warna merah jambu. Sapu tanganku membawa semua kenangan ayu. Danian sapu tangan warna merah jambu. Dari malam persembahan di bawah ulang tahunku. Gus. Lain klasik sih anu gitu mah tuh. Kalah ajrag-ajragan teu lain klasik sih lagu itu. Allah, hayang ngalagu naon? Hayang. Sok. Deuk lagu Darling. Hayo, deuk lagu Urkes. Deuk lagu Uben. Sok. Deuk lagu Ureog. Deuk lagu Ucalung. Hayo deuk lagu Ujipongan. Geus mun dimake wae. Ai seni mah naon wae alus. Boro-boro seni nu biasa pek-pek geura. Apalagi pupujian di masjid lamun kurang di senian nada alus jan. Heuh kitu geuning. Gara soka cing. Sangakan ku lain ku jariah. Geraka pupujian paragi di masjid anu geuning Aisyah badana adan. Dan kaping 5 ada dama pimilan isolatan pidawabi mukirahi. Lain eta hiji deui geuning sakaya. Naon da tina eling-eling kitu geuning. Eling-eling dulur kabeh Sok adanan atuh Gus Aing. berang peting ulah bizin kaburu paenya ibadah sing tarobe Jariah, oh jariah, jariah, oh jariah. sampai kurang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti mana kudu hati-hatinya ibadah sing mati Jariah, oh jariah, jariah, oh jariah. karasana keresakaran hanya kaliwat-liwat hanteu ngalampahan salatnya ibadah sok diliwat Jariah, 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 oh jariah. hanya kaliwat langkung pasaran menung di payung geus pae kurang kaduhung hanteu nyemakan nu agung Jariah, oh jariah, jariah, oh jariah. jadi zaman utakabur teu inget dek pondok umur malaikat urang digusur asupan liang kubur Jariah, 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 oh jariah. di poe kiamat urang mentas siratal mustaqim lamun talabatan buuk jeung ketalabatan gobang sagunuk umat mualim sagunuk umat turaka Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La
sabara poe deui urang katakbiran. Alah gitu mah urang ge bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sagala rupa ge aya teu surup mah teu geunah. Kajin. Tapi nyanyi urang mah lain gitu. Saak dengekeun. Cing sok deuk kumaha. Alah lagu urang mah lain kikituan. Naon? Lagu mah nu geunah. Saak. Sok. Dengekeun lagu urang. Alah Mames. moal. Dengekeun. Sok atuh tong loba eta. Sok atuh gancang. Rek wae aja teh. Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu. Karena baru saja kita berkenalan. Soal pegang eta gampang, mau cium hei boleh saja. Tapi aku mau tahu dulu apa maksud suci di hatimu. Bila kau sungguh mingus. Si aiku gamelan mah da teu cocok atuh. Lain Nah, ai mana teu bisa lagu Sunda? Bisa. Budak leutik bisa ngacung. Eta budak ngacungna teh peuting wungkul. Kurilingan neangan nu amis-amis. budak letik bisa ngapung. Pabaku ngapungna peuting kuriling ka kalayangan neangan nu amis-amis. Sarupaning bungbuahan naon bae nu kapanggih. Nya kitu. Ai beurang masuk ngagantung. Tentep dina kai cagak Atau disebutkan tangkal kai we tong make cagak. disada kekerewokan lain. Kokoreakan. Nu kitu naon ngaranna Cikempek ku areng pikir lolong lamun teu kapanggih. Bode ye kana laguan gitu. Eta teh begitu mah lagu buhun. Tagra panaya bangsa lagu buhun. Dengekeun. Ilap-ilap kurilapan gunane urat jareje. Angolati sang ide euran sang putri kapanggih linggih. Awas dipun eling-eling utusan medal lurung. Saampun kaleresan pisan gumati dibanding Siti. Duk sinamut sang putri adinemun